Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, Miss Via. Nami abdi Nia Wulandari. Sareng dina ieu video, abdi bade mawa carita ngeunaan Gunung Tangkuban Perahu. Ieu carita asalna tina legenda Sunda. Nu matak pikaresepen jeung miboga ajaran hirup. Mugi carita ieu tiasa dipikaresep sareng mangpaat pikeun sadayana. Gunung Tangkuban Perahu. Dina zaman baheula di Tatar Sunda aya hiji karajaan anu dipimpin ku raja anu adil tur bijaksana. Raja ieu boga hiji putri anu geulis pisan, ngaranna Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teh jadi idolana masyarakat di kerajaan eta. Sabab dengan geulis tapi oge bager serta lemah lembut. Anjeunna cicing di istana kalayan suasana anu tenang. Sakapa ngajarkeun elmu ka masyarakat jeung ngabantu jalma-jalma anu peryogi bantuan. Dayang Sumbi teh janda, sabab salakina geus maot sababaraha taun samemeh. Jeung anjeunna cicing sorangan di istana bari ngajaga kahirupan putrana anu ngaranna Sangkuriang. Sangkuriang teh budak anu sehat, kuat, jeung pinunjul. Anjeunna sok diajar ngapungkeun parahu jeung ngajaga alam sabudeureun. Tur anjeunna pisan resep pisan kana alam jeung gunung. Hiji poe, nalika Sangkuriang nuju ulin ka leuweung, Anjeunna teu sengaja papanggih deui jeung ibuna Dayang Sumbi. Waktu eta Dayang Sumbi teu kawanoh ku Sangkuriang sabab geus lami pisan aranjeunna teu papanggih. Salian ti eta, Dayang Sumbi oge dikutuk ku Dewi supaya balik ngora deui, supaya teu katingali kolot. Sangkuriang anu henteu nyaho yen eta teh ibuna, langsung ngarasa kagum ka Dayang Sumbi anu katingali geulis pisan. Sanggeus maranehna ngobrol sareng nyarita. Sangkuriang ngarasa yen Dayang Sumbi teh hiji wanoja anu pantes dijadekan salaki. Teu lami sanggeus eta, Sangkuriang ngungkapkeun rasa cintana ka Dayang Sumbi sarta ngusulkeun supaya aranjeunna nikah. Dayang Sumbi nu kaget sareng bingung ku usulan eta, langsung emut ka masa lalu jeung yen eta teh putrana. Tapi kusabab kasieun jeung kabingunganana, Dayang Sumbi teu bisa langsung nolak. Kusabab kitu, anjeunna mutuskeun pikeun ngadamel ujian anu pohara hese. Pikeun nyingkahan supaya nikah jeung Sangkuriang. Dayang Sumbi nyarankeun ka Sangkuriang supaya ngawangun hiji situ jeung hiji parahu dina hiji peuting. Lamun anjeunna bisa ngalaksanakeun eta, mangka nikah bisa dilaksanakeun. Dayang Sumbi percaya yen ieu teh tugas anu mustahil dilakukan dina hiji wengi. Anjeunna ngarep Sangkuriang bakal gagal. Sangkuriang anu gigih jeung teu pernah nyerah, langsung ngamimitian gawena. Anjeunna ngumpulkeun para jin jeung makhluk gaib pikeun ngabantu ngawangun situ sareng parahu dina waktu anu singget. Dina wengi anu panjang eta, kalayan bantuan para jin, Sangkuriang berhasil ngalaksanakeun tugas-tugas eta. Situ anu dimaksud teh nyaeta danau nu aya di daerah eta, anu ayeuna disebut Situ Patenggang. Sarta parahu anu disiapkeun nyaeta hiji parahu raksasa anu siap diayunkeun ka laut. Nalika Dayang Sumbi nempo hasilna, manehna kaget tur bingung, sabab teu sangka Sangkuriang bisa nyieun eta sadayana dina waktu anu singget. Kusabab eta, Dayang Sumbi ngarasa hese. Kumaha carana supaya teu kawin jeung anakna sorangan? Anjeunna langsung ngalaksanakeun akal. Ngamangpaatkeun waktu poe anu geus rengse. Sareng ngayakeun trik anu matak ngahurungkeun anu teuing. Nalika Sangkuriang rengse ngalaksanakeun tugasna, anjeunna ngarasa bangga jeung kagum kana hasil gawe kerasna.
Manehna yakin yen Dayang Sumbi pasti bakal rewas jeung bahagia ningali eta parahu sarta situ anu geus siap. Sangkoyang siap pikeun ngahadean Dayang Sumbi sarta ngajukeun nikah. Sabab anjeunna yakin yen eta teh wujud kahirupan anu dipikahoyongna. Tapi Dayang Sumbi anu teu bisa nampak kajadian eta jeung henteu tega pikeun nikah jeung putrana sorangan. Langsung nyieun rencana pikeun ngagagalkeun niat Sangkuriang. Anjeunna sadar yen ngan ukur trik anu bisa nyingkahan ieu perkara anu pohara berat. Malam eta nalika Sangkuriang nyamperkeun Dayang Sumbi pikeun nunjukkeun hasil gawena, Dayang Sumbi langsung nyieun panipuan. Anjeunna minta bantuan ka sakelompok awewe di desa pikeun ngadamel cahaya caang dina waktu nu deukeut pisan ka subuh. Dayang Sumbi nyieun api badag di tempat-tempat anu jauh, ngagero-gerakeun ngitung waktu, ngabingungkeun Sangkuriang. Sangkuriang anu ningali cahaya-cahaya anu geus sumebar di langit, ngarasa eta tanda yen wengi geus rengse jeung poe geus datang. Anjeunna teu nyangka yen eta teh panipuan, sabab henteu ngatosan waktu nu sabenerna. Sangkuriang nganggap yen anjeunna geus gagal dina tugasna. Kalayan kuciwa anjeunna ngideran dieu ka tempat asalna, ngarasa yen usaha anu parantos dilaksanakeun teu aya hartina. Dayang Sumbi nu ningali eta kajadian langsung nyusahkeun hate, sarta manehna ngarasa teu kabingung dina hal ieu. Dayang Sumbi nu ningali eta kajadian langsung nyusahkeun hate, sarta manehna ngarasa teu kabingung dina hal ieu. Dina nalika Sangkuriang balik ka tempat tinggalna, manehna ngagaleh perkara sanes anu geus didamel salah. Sangkuriang anu ngerasa kuciwa teh teu ngartos yen Dayang Sumbi geus ngalaksanakeun trik pikeun ngagagalkeun rencana nikahna. Anu leuwih nyeri deui, anjeunna ngarasa dipingpin ku kahayangna anu geulis ka Dayang Sumbi. Sanggeus ningali parahu anu parantos rengse sarta situ anu geus dijen. Anjeunna kuciwa pisan sabab kahayangna teu kasampurnakeun. Nalika anjeunna balik ka tempat asalna, anjeunna mendakeun yen Dayang Sumbi ngahalangan anjeunna tina nikah. Henteu sabar, Sangkuriang langsung ngarasa marah sareng pinuh ku amarah. Dina kajadian eta, Sangkuriang anu sumebar amarahna tungtungna ngalakeun hiji tindakan anu teu disangka-sangka. Sangkuriang anu ngamuk ngarasa yen Dayang Sumbi geus ngalakukan panipuan pikeun ngahindarkeun pernikahan eta. Nyandak cabang tangkal sareng ngacungkeun ka gunung anu aya di gigir. Pikeun nangetan amarahna, Sangkuriang maluruh. Gunung anu dipanggih eta langsung nyieun kawajikan hal. Ku sabab eta, Sangkuriang anu teu narima kaayaan ieu jeung amarahna ngabalurkeun alam gampar. Sarta ayeuna disebut Gunung Tangkuban Perahu. Gunung anu kawentar ku bentukna nu siga perahu nu sebenarna ngalambangkeun tindakan Sangkuriang anu ngabalikeun parahuna anu pernah di dalemna. Saatos Sangkuriang ngalakukeun tindakan anu sarua, amarahna beuki ngagedur. Anjeunna ngarasa dihianati sarta nyeri hate ku sabab Dayang Sumbi anu saestusna teh ibu sorangan geus ngalaksanakeun trik pikeun nyingkahan pernikahan antara maranehna. Dina kaayaan eta, Sangkuriang ngangkat hiji batu gede anu aya di gigir gunung sarta ngacungkeun eta batu ka arah Dayang Sumbi. Sangkuriang ngucapkeun sumpah anu kuat dina hatena, yen parahuna bakal dirobah jadi hiji hal anu bakal ngingatkeun ngeunaan sagala kajadian anu teu kaharti ieu. Maka ti harita hiji gunung anu bentukna siga parahu tumpang sumping di tempat eta. Ngawangun hiji gunung anu dikenal ayeuna minangka Gunung Tangkuban Perahu.
Bentuk gunung mah anu kawas perahu sebenarnya ngagambarkan perahu anu geus dipigawe ku Sangkuriang anu dirobah janten gunung sabab amarahna. Dayang Sumbi anu ningali kejadian eta ti jauh langsung ngarasa kacida sedihna. Anjeunna sadar yen anjeunna henteu bisa nyumputkeun kejadian ieu deui. Anjeunna ge ngaku yen Sangkuriang teh putrana anu geus lila teuing dipisahkan. Dayang Sumbi ngalaman rasa salah anu jero, tapi henteu bisa ngabalikeun kaayaan deui. Saatos Sangkuriang ninggalkeun tempat eta, Dayang Sumbi ngamimitian usaha pikeun ngubaran hatena. Anjeunna ngaleungitkeun kabingunganna jeung ngupayakeun supaya bisa ngapopohokeun perasaan anu katinggalkeun. Tapi gunung anu muncul teh tetap aya sarta tetap jadi kenangan anu pahit pikeun Dayang Sumbi. Saurna carita ngeunaan Gunung Tangkuban Perahu parantos rengse. Upami aya kasalahan abdi hapunten, wilujeng sareng hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.